Bapak. Aduh nyeri Bapak. Bapak. Aduh. Naon sih budak teh? Hayo ngagandeng ke naon sih? Disunatan deui aku aing teh teh. Beri Pak, beri. Euy atuh sabar ngaranna ge disunatan. Pak kan dia tuh Pak ieu beri. Atuh sabar. Beri Pak. Aduh. Nya ora lagi Pak niupankeun atuh Pak beri. Gedeng riweuh. Beri Pak. Aduh. Beri wae. Waduh. Sing sama tuh bari nyanet. Iya caneutkeun Pak. Atuh dahar we lebok atuh teh. Di sagala rupa aing mah budak teh. Beri Pak panas. Cak peri barang makan beuki. Enggak Pak, ngeramontok. Geus atuh. Sini kan teh kieu nih kos bok. Geus di kipasan. Saya ngawe Dot si Agis disunatan, iraha arek nyecap. Bisa disunatan kera. Asa geus kolot ta budak teh. Ari sorangan teh era penyecap kur goceng. Sinana daekeun teh nya. Nak. Kasih Agis. Heueuh pan bieu teh karak balik disunatan cenah. Emang geus rada ieu, tos rada liat lah paribasana mah. Heeh. Henteu lamun arek urang bareng, urang daguan di hareup. Heeh. Bagus. Kira aku si adut karak nyahoan. Si Agis disunatan aneh Bujur teh bisa nyieun hideung teh bisa nyieun bujur. Tapi lain mana karak nyahoan si Agis disunatan. di tempat tuh ieu na gitu. Kan lagi mun kos obrog tuh dipotokeun kemana. Muncung bapana ieu mah geus bedagong semua. Lu bapak teh asal ngirim. Tempo sikina ieu mah segede tahu bulat, nih mah segede markisa, kami teh. Yang diraksa heeh. Tapi alhamdulillah gitu sunatan. Mana kecap beradut Urang kur goceng ieu sesa ieu bieu teh meuli. Inyam lah tuh 2000. Urang ieu teu kudu dipisah. Era mikeuna. Hah? Era mikeuna. Mana yang penting mah aya amplopan mah makanya hawan. Hayu teh. Iya pan Mas Agis teh. Eta pun mah teh sekolah turun. Heeh. Geus kita barengan. Waalaikumsalam. Bo amo. Buku budak teh hayang ulin Pak, damang. Ya kunaon mah Agis? Emang cari sunatan? Kapur Agisnya karena dia ya. Heeh. Itu tadi teh hayo ngahururung kieu kana hayang disunatan tapi na geus atuh cicing. Nah dikieukeun mah. Karena sunatan benernya. Lain itu pun. Hah? Emang keletikan dari sunatan ya budak teh? Sieun teh sieun. Emang hayang kawin hayang disunatan bener enak erang ke mana gua majikanana cenah. Jadi pas begu ieu Tapi bapak geunaheun di kieu-kieu. atuh. Titihan keneh. Maneh mah. Eta pas di sunatan aku mau tuh bawa ada. Mungkin lihat mah ke badog gemerenan ieu teh. Olah sarge teh kadugaeun. Laser ge teh kadugaeun. Bingung. Kamu kapan hari anu kamu mah ada mahnya nyanet itu mah mungkin. Naon teh di hakan eta. Teu kahaya. Bari nyanet Di usapan Pak. Aduh, sagala rupa ieu mah diusapan. Ulin berenang. Rupa cenah. Coba. Nya, Ini kos obrol geuning buat nageng hanggapui. sikina ge gede sabolah tuh. Di mana bengkong mana? Bengkong Asep lain. Bengkong Asep eta di hareup. Berarti 30. Heeh. Bengkong ayam murah. Sa ikhlasna we da kumaha deui meureungan sabenerna mah sangekeun ieu ge. Dan tapi nyabanya. Beda nata ning terus paribasana terus ngaceng lah gitu paribasana. Panari bebentukan teh kitu meureunna teh. Ieu mah beda jadi kitu tah di kajero. Heeh. Kelainan Gusti. Bapak bingung geus tua bangka kieu mah yang disunatan sagala rupa. Duh ampun. Hari buluna dibabat beak. Beakeun heula kabeh. Kudu kitu nya. Dirasa Gusti. Kumaha masih kena panas, Jang? Hah? Panas. Atuh nyen koneng gede kalebak geura. Hah? Nyen koneng gede balurkeun we jadi halus kos ieu anak hayam. Jadi cager henteu? Henteu jadi makin deponya. Aduh, atuh gitu mah karunya. Coba nyabakeun mah eta mah nyaho. Coba nari ente pan geus nyaho, coba Jang Habib pang etakeun sia pang ningalikeun. Doa.